pengetahuan kunaon terjadi pengetahuan sabab urang Sunda boga sifat borangan, urang Sunda boga sifat eraan, urang Sunda boga sifat ulah agul ku payung butut, sifatna tilem kaharep, rasana nu diutamakeun embung nembongkeun pangabisa teu agul ku payung butut. Kulantaran embung nembongkeun pangabisa ajaranna muter di lingkunganana, kulantaran muter di lingkunganana teu ngembang kaluar. Kunaon teu ngembang kaluar? Apan tempatna subur makmur gemah ripah repeh rapi, apanjang apunjung gunung awian lengkop balongan lebak sawahan. Kulantaran kitu pami filsafatna kumaha? Filsafat nu ngajarkeun manusia jeung kamanusaan. Lamun filsafat barat ukur ngajarkeun hiji aya dunia ide, dunia gagasan, dua aya dunia nyata, dunia aya nu dilakonan ku urang. Urang Sunda boga filsafat tilu, alam bihari, alam kiwari, jeung alam poe isuk. Lumungsur ajalan Islam ka dieu lir ibarat panon jeung kiceupna, irung jeung angseuna, ceuli jeung danguna, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna, nurub cupu. Islam sumping ka dieu teh tinggal nyampurnakeun, tinggal di sahadatan, tinggal di solatan, tinggal di zakatan, tinggal di puasaan, tinggal dihajikeun, ukur disampurnakeun, dalaku lampahna ge tos Islam. Jadi kulantaran